Bakat da yang sebeb macet lamun geus gawe ti peuting teu taradaek ngaberesan geuningan ning itu urut pamotongan pita ge pada ngantep, urut busa sing galoler ceuk urang mah nya naon hesena gulungkeun heula heueuh nya eta majarkeun teh geus kaburu peuting teuing cenah mama. Kaburu tunu cenah heuh atukeun bae lah daripada loba wangkong. Geus urang beresan ceuk tah si busana ge geus digulungkeun teu poho nya ceuk nya urang talian bisi naon bising kete murudul deui balikan deui ngagulunganana wah beres ngentepanana ceuk tuluy urang sapukeun ieu surudut tuh kaluar oge urang sapukeun nya ceuk nya ning tu geus beurang geuning teu karasa ieu teh tadi teh asa sakene non anyar keneh ceuk poeknya asa ayeuna pas ningali kaluar teh geus cararaang geus digunukeun runtahna ceuk tuh urang piceun nya tuluy ieu ka bagian dapur ieu si jia si orok geus hudang geuning di dieu teh kalah ngareog ning itu ting hayang naon oh hayang nginum ceuk urang teh dibere heula nginum nya dibere heula nginum ning itu kakarek cicing mumpung anteng ceuk hayu urang ngadurukan heula runtah tu geuning runtahna oge geus loba ceuk mumpung isu keneh mumpung can aya nu popoe nya bisi baweuheun haseup ari geus aya nu popoe mah ceuk tapi samemeh ngadurukan runtah ceuk urang teh di dieu rek naon cing arek sasapu heula tadi dege ka bagian tangga heula nya ceuk nya urang sorodotkeun sasapu pokona mah kahanap tong 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 beres urang kaluhur deui ceuk ayeuna sasapuna bagian hareupeun imah oh ieu ge senal teu hilap ceuk urang sing jalajar nyaek caricing di dinya nya ulah ka mana-mana maraneh isu keneh ieu teh can aya batur nu ngulampreng nya engkewe geus beurang mah guysna mareuman lampuna oge can geuninganan ceuk heueuh da kudu ditah wae kudu digong manusa di dieu mah ceuk hese hararidengna teh beres digunukeun runtahna sok urang asupkeun kana pengki hayu asup tuluy urang duruk nya ceuk nya tuh urang duruk ieu runtahna ge tuh geuninganan ceuk geus loba tuh urang guar-guar heula samemeh dipake ngarah naon ngarah babaring ke ngadurukanana ceuk sok hese geuninganan lamun loba di jero heueuh pas sedek ku ruhaina teh hese ceuk rek ngadurukan teh hese ruhaina jeung hese hurungna tuh geus kieu mah pan tuh urut pempes oge nya cangkangna urang duruk lamun teu diduruk moal beak durukan teh geus neurak geuningan ceuk sakedeung ge imah moal lila ge beak beres ngadurukan rek balik heula ka dapur ceuk tuh geuninganan geus disampakeun gegero heueuh bari kukumah we sakalian da bieu geus ngadurukan teh geuninganan ceuk sakalian we bari kumahan nya ieu piring kotor da teu loba eta oge urut peuting biasa urut dalahar geuningan peuting ge sok hayang dahar teu hilap oge teh urang gosok-gosok nya ceuk hiji-hiji ning tu si parabotna teh heueuh sok marani beres digosok-gosok ayeuna urang bilas sayo burukeun gara di alalangir tuluy urang entepkeun nya ceuk nya kana rak piringna ning itu buah sing paburisat ieu leungeun meuni lucu beres ngentepan parabot teu hilap dideger kumaha heula empel narek naon cenah ceuk seperti biasa ceuk lamun geus ngumah empel berarti urang teh arek ngepel ieu teh arek ngepel heula di dapur nya ceuk nya meungpeung can aya barudak bararijil ti kamar ceuk sabenerna mah itu nya bak